Padepokan Cakrabuana bade ngalamar istri Raja Uy ya bidoana ti salareanya wenge sekalian dengan jodoh di ditu sugane menangkeun urang bangsaya di kampung Nangerang itunya RT 2 RW hiji desa Nangerang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat apukana pangaresana Bapak Haji Nandang kali Ibu Hajah Heni Nurhayati dina raraga syukuran munduh mantu Cep Muhammad Haris Putra Pratama sareng Neng Nadia Cahyani putrina Bapak Marlan kali Ibu Nunu parantos di istrenanana ya mudah-mudahan dina ngambasagara rumah tangga tecing runtut rawut sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi salewi mun darat jadi salebak cinekna ye panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya robbal tepang sareng Bapak Haji Mamat kali Ibu Hajah Tarwati Bapak Amit kali Ibu Jukasi Bapak Rahmat Wibowo ayah Kades Nangerang si ganteng kalem itu mah atuh Bapak Haji Deni Oreo sareng Neng Dida Bapak Haji Rohmat sareng Bidan Siti Nur Fajar Om Arif ayah sareng Neng Oktavia Bapak Haji Iwa di Cebek Cebek Soreang Bapak Haji Dede Ustad Ade ayah Cep Paris Bos Ajang Cisampi Bapak Sumarna Bapak Ahmad Bapak Hendi atuh Ibu Hajah Maya Sate Marangi ayah Bapak Guru Yani Cigedang Kuningan alhamdulillah Ari PWG Cimahi Araraya Mang Angga Kusuma Mang Ujang Rasiman Jajang Dedi Kang Aja Kang Rasid Kang Saepuloh Bah Cahya Bah Dede Nendra Andri Aris Jainal Arif Kang Ajo Saguling alhamdulillah araraya atuh anu manco dina YouTube 8.000 langkung ayeuna nu nongtonnya di PGH Tilu Channel jarang di Wahyu Rohe Channel Kang Wahyu nage aya pencipta lagu Kang Wahyu Rohe tete reta teh mangna Rita Tila Kang Wahyu Rohe teh anu nyiptakeun lagu Bohong Ahni atuh anu dina YouTube bareng ngampar Karawang Bos Haji Robi Bos Uje Gemoy Guru Taslim Bapak Haji Gu ODD HKF Tenda Bah Haji Kodar Cicadas Karawang Ariko Cicadas bareng ngampar Jawa Barat Bos Sapro sareng Umi Queen Wajabri GSBS Cikarang Bos Datuk sareng Rengrengan Kang Dedi Koswara Kang wah seueur dulu sakula warginya atuh Ade Astrid sauna nuju nongton sareng Aheruna nuju manco digerengseng tim Ade Astrid favorit wing teh alhamdulillah dulu disuklakna tisiklukna pada sumping 2 kali ngawayang di dieu teh nya panggungna angre jangkung katukang teh ngalungkawing tapi luar biasanya hebat wawag dia panggung sanajan jangkungna ge wah jerapah ge bisa lempang di handap
gotong royong masyarakat di Nanggerang luar biasa. Urang ngadua mudah-mudahan pangaresana Bapak Haji Nandang Cing sehat, panjang yuswa, rezeki nan jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka kore, cing kagentos anu merlipat ganda karugelan tina hajatanana. Mudah-mudahan didoakeun cing hajat deui. Bapak Haji Nandangnya oge nu sepitan, nu anu sepitan kamari nu sepitan babaheulanya. Sincep eta ayeuna nu ditikahkeun. Munduh mantu oge nu nongton, nu ditongton, nu icalan sadana kum jadi wiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu Bah didu poho dulu. Abah didu walau-walau. Kolot wing sadayana itu banyak. Pak Haji Sitisna Panembangan tuh. Pak Haji Asep Ceko tuh. Bagja. Ya awas. Sangat cuma nggak kayak kereta ulang. Sareng make pikiran adiprak sing ati-ati nu goreng berlalu disinglah mencaberang ditawaran Astra Jinga Tampolo Gomelar di pawanangan kedah ngejadi pantrangan panganten sakali kedah ngejadi pantrangan ulah nyian kawanan sabab teu widi pangeran keningan sabab teu di pangeran ya Cicing yang ngakeun kanggo kapangarsana Bapak Haji Nandang kali Pak Haji ngupat semut ka batur Pak Haji Asep Ceko Pertamina kalakuan nu teu jujur samemeh upat mitutur pekriksa badan sakujur pekriksa mah bos uje gemoy
Riksa badan sakuju mun urang kacil lilin Wajib anu mulia tang tolopan gogodana Pak Haji Kodar Cicadas Karawang tang tolopan gogodana Ari tapinia Ari kedah kebat geningan daulah hebat kicau mania lekenan bareng raya tikinan dengan karimat tikinan majuan warek karamun maksud pinanggi keningan mun maksud pinanggi kurang sangakeun kanggo kapangertana Bapak Haji Nandang jauh kena saatiku Pak Haji Nandang Ibu Hajah Heni Nur Hayati boga rasa ieu aing Pak Haji Nandang anu bageurang kudu boga rasa mani asi jeung dipiasi Pak Haji Nandang Ibu Hajah Heni anu bageurang kapayunan sakedapan kapayunan sakedapan Or kapayun Pak Haji Nandang kali Ibu Hajah Heni hoyong tepang sarang Ibu Hajat Bapak Hajat di sarangan nenek panganten Pak Haji Mamat Ibu Hajah Narwati Pak Haji Nandang anu bager sarang Ibu Hajah Hemli Bapak Yuna sing deket Ibu Hajah Heni eta anu bager anu nyaah anu sayang kadieu namihan deui Or kapayun Pak Haji Dedi eta disarengan Ibu Hajah Tarwati Bapak Haji Mamat eyang panganten anu bager sakedapan kapayun Abah sarigi kedajeng harap ti Pak Haji Mamat anu bager sarengkak Ibu Hajah Tarwati anu bager anu nyaman disarengan panganten istri pamager anu nyaman Mah Haji anu bager kadieu dibayar Jungjung darajat aseni kujalangan yang muarati Mah Haji hatur nuhun darajat seni Ari Mah Haji deui ajar lageuna Mah Haji hatur nuhun ajana mah Pak Haji itu lantali malah kopo jeung areana jeung areana neng Nadia eta sama jama igunta ganti Syekh Muhammad Haris anu bager deui bayar laguana kumadi sadana heula Pak Haji Dedi kapayun Haji Demi gelik-gelik dia majati deui Pak Haji Demi Bupati rasa nama Pak Haji Deni deui Pak Haji Dedi Oreo kapayun
Pak Haji Dedi Oreo deui jadi sajeroning ati Mang deui Mang Ayem anu bager Bapak Amit Bapak Kades Rahmat Wibowo Pak Kades kapayun heula eta Bapak Kades Bapak Kades Wibowo anu bager anu nyaah Bapak Kades rasa gedang Pak Kades sareng eyang anu nyaah Kumadi sadana heula eyang deui gali-gali dina jati Pak Kades deui eyang deui gali-gali dieun majat atur nuhun Bapak Kades Pak Wibowo anu bager aya raguna Pak Wibowo deui ieu sarangan Bapak Ayep anu bager anu nyaah mana Mang Ayep kapayun bayar laguna Bapak Haji Wan cebek de anu bager Bapak Haji Rahmat Ibu Bidan Siti kapayun mana bidana Siti anu bager Pak Haji Rahmat aya kapayun Pak Haji Rahmat deui anu nyaah anu bager bidana Siti anu bager Om Arief Neng Oktawa anu bager nyanggakeun hiburanana Kasukrianing Pak Haji Asep Ceko pamiarsa Ibu Bidan hatur nuhun Nuhun Ibu Bidan. Bagi-bagi Ibu Hajar Gedung dhuwur kali sambung pakulingan Iya sepi Apa tetang sami yang murah Samia paling wan jeruk manis Panglus lampahe punya aletan saking negara giri kadasar anu ngaletkeun teuing nyapanalet kemat-kematnya tang pinang ngajugjug padepokan Cakrabuana bade ngalamar hiji istri anu kakasih Dewi Nilaningrum itu jaring carita sakilat hansa ketigas kumangsa Dacarios di padepokan Cakrabuana hiji panita nu parantos kasih buku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangareti kakasih buana manik kagungan putri
anu gelis na kawanti-wanti endah kabina-bina lucut teh nuruban kakasih Dewi Nilaningrum kagelisanana ieu Dewi Nilaningrum kacocok ka mansa nagara teu sakedik anu ngalamar ka ieu Dewi Nilaningrum nanging dugi kadanget ayeuna teu aya jalmi anu ditampi lamaranana margi Dewi Nilaningrum teu katarik ka pati-pati teu kapentang asmara gama ku lalaki itu jaring carita sanajan seueur lalaki anu datang dugi ka ayeuna teu aya hiji lalaki anu tiasa nyantel kana hatena ieu Dewi Nilaningrum tatu ieu pandita buana manik bingung temang hitung susah taya sudana margi kedah kumaha lalaki boh pangkat biasa dugi ka pangkat jebud oge daya anu ditampi ku ieu Dewi Nilaningrum atuh kahariwang langkung ageung ieu pandita buana manik ieu pandita buana wanik ngahaja ngagingsir linggih ingkang putra Dewi Nilaningrum gelis Nilaningrum anak ama gelis no kadieu ama aya perlu gelis Patikan anu mulna tangtu pagogodan tangtu pagogodan tapi niat kena kebal pokok balela diangkop pala dia sukumu riungan teramar bayaksa no diri wadukumu siliat tulungan jangan bangasa saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun sok mineng kabanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan seperti anu karanapan ku kaula kiwari boga budak kan hiji-hijina Nilaningrum cek batur magelis komo cek bapana nepi ka kiwari loba lalaki anu ngalamar ka ieu padepokan tapi si nyai na nepi ka ayeuna
eueuh lalaki anu ditarima ku anak kaula kahariwang boa-boa anak kaula teh teu hayang kalalaki padahal kurang kumaha kurang kumaha lalaki nu kalarasep nu gararaga nu balaleungan malahan pangkat raja ge datang ka dieu eueuh nu ditarima gelis nyai nila ningrum ka dieu nyai timalan kaula nu pikir ngait kumarembing ibarat kanu sahuran batin sedih na ati lawang melang kanu mulang lawang melang kanu mulang hayang naon Rama Dewaji rek nalek ama teh gelis ka hidup nyai tapi hidup ulah kasinggung lamun ama nanya ka hidup timalan kaula nun pada naros naon calik heula gelis sae mangga bibi ma neng kadia bibi ma ini di sahur ini menghirup sebang lepas tidak abang apa mau pergi dengan tenangan tujuan kahan turah sama kapihatur juragan sepuh diterima bibimban ke ieu teh saha ngaran teh bibimban ari kapungkur manami abdi teh esi kulan esi sumohon tapi ayeuna mah katelah abdi teh Angel sumohon nya linggih atuh Angel sae mangga aya naon neng linggih bibimban mangga kulan Ari Angel teh kawit teh di mana? Di Cisampih kulan. Oh Cisampih, sumohon kawit mati Cisampih abdi teh. Nya. Ari tuang Rama urang manapun bapa mati Ciawi tali. Nya namina teh Apud. Oh drama teh Apud sumohon ari aki madahu kulan Apud mah wawu anu nyangeyeng teh ni geus sangkana wujud harapan makmur dina keadilan bantuan ulah ngidirang milari ridho pangeran urang rodong pambangunan remujung sangyunan sangkan kahontal tujuan adil makmur hara-hara Pengkolan jalan ke bypass
asroban Allah Teng pipit Sapitri Cilame mancoba. Sinta Dewa 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 Rama Ari kesasar Pak Haji Asep Junaidi ka asroban Allah Mika cinta kasasama Pak Haji Nobi Bos Bengke nganggo dasar kebangsaan Ari Mika cinta Ari kasasama nganggo dasar kebangsaan Allah pabrik bintang gugus jadi dua ngiring abdi ngiring najan pupus abdi bawa pangpring Allah pangpring bintang gugus jadi dua ngiring abdi ngiring abdi ngiring najan pupus dah agar hari kamana mah hari kamana mah kemana mah jalan-jalan Cibubur Pak Haji Obos Aya Pak Haji. ari rek nanjak mah Pak Haji Obos anu nyaa ka Cimandiri ayeuna Pak Haji Junaidi ari kamana mah ari kamana mah kamana abdi nyalu kamana abdi nyalu mun mendang tungkara diri nunungan mun mendang tungkara diri Tengah kamar watas tengahna Wana maniking kang samyang alaka satengah ing Cakrabuana satengah ing Padepokan Cakrabuana
ulah rewas gelis pangna diking sirek ku amat dina wakos ayeuna teh amat rek nalika hidup perkawis naon Ramadewaji ieu amat aya kahariwang aya kamelang da puguh ai kanyaak olot kanu jadi anak mah eueuh dunya kinasihat eueuh jarak eueuh dengdek topi komo hidup ngan hiji-hiji nasi mata wayang timalan kaula nun sinunga amat teh kahariwang teh kieu da amat teh geus kolot geus cueut ka hareup umur teh geus 80 leuwih amade boga anak ayeuna ngan hiji-hiji na hidup nyai anu geulis nila ningrum da amat teh kahariwang teh kieu geningan anak ditalaah oge ningali kajadian anu geus tumiba kangaranan hidup ayeuna anu dipikahayang ku ampir lalaki di desa ieu kabeh lalaki di dieu mikahayang loba nu ngalamar loba nu kapeng-peongan malahan tong boro di desa ieu luar desa malahan luar negara pernah ayu datang ka dieu ngalamar ka hidup tapi nu jadi pasualanana ti puluhan malahan hampir deket kena ratusan lalaki anu mikahayang ka hidup anu ngalamar ka hidup hiji ogi eueuh anu ditarima malahan teuing hareup acan teu direret acan di dieu ku sabelah mata ge henteu tak amat aya kahariwang hayang nu kumaha atuh hidup teh cik Angel abdi kulan sugan cok surhat ka anjeun teh ieu teh Angel atau Esi nyari kapungkur mana nami abdi teh Esi kulan ngan geringan wae mencret digentos diwiri-riwit digentos si ku Angel cager kitu we kulan bisulan nya teh perada mending kitu cik sok curhat beunang da ka abdi mah teu nyarios si neng teh nya kitu we da teu aya cenah lalaki anu ngait tina atina diolok ge hese cing teh da meureun ai awewe mah kudu boga salaki nya eta aya nu ngurus kaituna baka nuluykeun turunan saur Angel teh nya nganangerem teu naon sababna paralun Ramadewaji dugi kadanget ayeuna kaula teh acan aya lalaki anu montel dina hate teh aya lalaki nu nyantel dina hate kaula Ramadewaji ieu teh aya nu montel atawa teresep ka lalaki bisi teresep ka lalaki resepna ka Angel amit-amit neng ulah sanes bibi sanes kitu da kaula ge sami normal nanging kaula teh acan aya lalaki salaresna aya kategori lalaki anu pikahayang ku kaula tageuning balae nu kumaha neng geulis aya nu kumaha ya moal dibalokakeun ku kaula moal dibalakakeun ku kaula nanging eta rahasia ka kaula Ramadewaji mah kaula teh teu acan aya lalaki anu srek jeung hate dugi kadanget ayeuna kamari pan aya ka dieu geuning bos-bos ka dieu alim bibi man alim banar cau ditolak neng mah banar wajid ka dieu geus di kantongan wajidna hanas oce balanya ente ai wajid papan jeung cinteh mah cocok cinteh pahit tetulus geuning mulih deui neng nya da ku neng teu ditepangan nya ari kitu onaman teu nanaon ari aya kahayang mah ngan anu pikapaur ku amat anjeun teh teresep lalaki ya da kau lagi normal Ramadewaji betra barang menuju impal wacana
di luar ayat tamu Ari tamu ternyata di negara Astinapura nyaeta di jajar Sukalima Rasi Kombayana kairing Aswatama oge para Kurawa maksud pada ngalamar kaya Dewi Nilaningrum Umargi Aswatama tertarik ke pati-pati ke pentang asmaragama kuya Dewi Nilaningrum atau para cantik sadena surat kampal hambalan nawiskeun aya tamu kaya anak ledre batur anak dayo aya tamu anak dayo aya naon anak dayo kulan anak dayo teh naon anak dayo anak orang asing anak ini anak tahun tamu kulan siapa aya nu anyar poe belieur aya tamu ayi tamu di mana di Astina di Astina yang ngabri ngalut itu saha eta residorna geuning anu sok bawa tasbih tapi tara salat kalau geuning kasepuhan naon aya tamu saurna residorna di Astina geuning jadi backing hareup ampun bibi man hayu urang ka dapur tuh deki wae ieu mah budak ayo bibi man Resi Kombayana utawi residorna sampun dubungi pangapunten mangga datan niratanga demang datan niratanga demang mangkulengan rana pangapunten ulah lingi tamu mana awewena Aswatama heula tidak kudu ngomong heula sarupa teh panasaran aya awewena jiga kumaha Aswatama tapi kakaedanan ku awewe urang dieu teh jeung jauh jeung naon jalan awut-awutan paing lamun aya awewe geulis di dieu teu hayang teuing aing teu hayang apelna ge capek ka dieu aing teu harayang teuing dupi ieu teh saha ngeunakeun wasta sim kuring nyaeta residorna ti jajar Sukalima Gusti geuning ieu teh kasepuhan luar biasa penak dikieuna nguping namina we salira teh kawentar ka mancanagara kadenge Aswatama pangaruh kolot nepi ka kitu pangaruh kolot meuleuh nya Jisim abdi dorna ti jajar Sukalima anu kagungan Universitas Jajar Sukalima kampusna ge Bararesi ngan WC sok menet ta ieu anu ieu teh pun anak saha Aswatama pun anak kan hiji-hijina dosen ieu teh di Jajar Sukalima teh anjeunna ngajar ekonomi nya dupi nu pengker kaulah Citrayuda saking negarasina tah eta teh Citrayuda lamun di ditu mah di kampus anjeunna teh security moy anak raja jadi security kumaha teh saya mangga mana awewena heula tuh dupi salira teh kakasih upami dipersantan mengaran kaulah teh Buana Manik rabawa wadanya lares tuning Aswatama denge ku sia
Kolot laras rebo luar biasa hebat kamu anu kagungan ieu padepokan Cakrabuana di balem bade naon atuh kasepuhan teh kieu ya sepuh jisim abdi moal panjang lebar jauh di jugjug angang di teang wireh jisim abdi teh boga budaknya ti Aswatama ngani hiji-hijina Aswatama teh inungna tos maot kapungkur warisan jajar Sokalima padepokan oge universitas moal ka mamana kapun anak di Aswatama anu kiwari anjeunna nyaeta nuju neraskeun sakola di S3 bala-bala opat ketemu balanja mah cicing mah aing mah apa siapa aing teh profesor lajeng tah pun anak teh dina waktos ayeuna pogoda jisim abdi teh nya kapun anak anjeunna teh seueur ulang jentul anak ditaros ku jisim abdi kunaon sia teh Aswatama loba ulang jentul ngahariwangkeun kolot balaka we Aswatama teh katarik ka pati-pati ka pentangkas maragama ku hiji wanoja nyata urang Cakrabuana kakasih Dewi Nilaningrum laras saya teh kagungan putri Dewi Nilaningrum laras ibalan tuh ama luar biasa ama tah upami kitu carana kumaha upami urang bebesanan bae Pariogi naon kitab-kitab seueur di jajar Sokalima komplit di jajar Sokalima kitab-kitab upami priyogi kitab tenang upami priyogi harta kekayaan ieu kepercayaan Raja Astina Raja Duryudana bisi pang dipangwangunkeun ieu hoyong dilotengkeun mangga kumaha katawis si kalotor ieu tirang bersih ieu kumaha bade ditampi apa moal Allah luar biasa bagja kasepuhan bagja kaula ngarasa kaangkat harkat derajat kaula pun anak dilamar ku tuang putra Aswatama bingah aya papadana kaula hiji kahormatan anu ageng kanggo kaula nuhun kasepuhan jadi ditampi ari ditampi henteu nama kumapun anak we margi kaula masalaku kolot ka saha wae oge nyaeta doa nu penting pun anak jadi kumaha tuang putri leres sae mangga mana atuh putrina Nyai gelis Nilaningrum ka dieu bibiman neng kaitu sampeurkeun maksana kumaha sampeurkeun ku bibiman aku we bibiman ti Nilaningrum saya mangga ka dieu datang nirat tangga demen datang nirat tangga demen ewuh manggulingan rana denira Aswatama aya pikir saeunaon Ramadewati bu anak aing nitah meureun ka ieu aya naon Ramadewati Aswatama iya awewe lain amono dina Facebook montu kieu juga bangkok hejo gitu kieu ieu geulis Nilaningrum iya Nilaningrum teh lares teh pun anak Nilaningrum Aswatama jauh-jauh kan di Tegalega geloba nu kieu goblok
Pabida-bida teuing. Ciherang geus. Aya naon ieu teh mama? Bisi herang ge loba nu kieu mah. Mama, asa teh deuleuan goblok sia teh. Aing nu kolot mumul goblok. Sia teh kumaha? Waduh, aswata mah teu normal. Aya naon Ramadewaji ieu ye geulis. Aya tamu ti nagara Astina nyata ti jajar Sokalima datang ka dieu teh nyata bade ngala. Teh cios. Kumaha? Teh cios. Abdi mah ka dieu teh bade milarian tanah. Bade studi banding ka dieu teh. Cenah tadi ngalamar. Ente ulang teu. Saha nu bade ngalamar anjir goblok. Aswata mah deuleu ku sakeblok. Nah kumaha sih teh era kieu sih awak juga aduh ampun. Kabina-bina tentarang segede cenong kieu. Ampun. Oh jadi ieu teh sanes ngalaman teh henteu ka dieu teh di Simadi mah bade studi Bandung. Nya eta bade milarian tanah margi di Simadi ngabade ngadamel WC umum. Oma, aswata mah pariksa mata sia dokter goblok. Nya eta kitu mah sawinya padahal mah jeung salira nah teh ampun izin punten kurang punten permas saya suatu mah gelong dulu eta teh tuang putra leres bikin kalele jadi para lele. Wah budak itu patut itu. Nah, anak aing teh hayang bernepungan, Gusti nu agung. Aswatama nafsu anu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan keur meukeur. Isimnya eta ku para Kurawa digeuheuikeun. Were Aswatama teu boga mata atuh ngamuk di padepokan Cakrabuana. Dapurna ieu Cakrabuana utawi Buana Manik ditajong ku ieu Aswatama. Barang ditajong ngagebrai ieu dapurna padepokan Cakrabuana. Kasampak Dewi Nilaningrum nuju nyumput atuh kapenaku Aswatama. Atuh Aswatama bingah maksa ka Dewi Nilaningrum. Anu antukna Dewi Nilaningrum dipaksa diberi ku Aswatama. Tawak. Ramadewaji naon geulis ampun kaula teh diberi ku Aswatama Ramadewaji ai kunaon dipaksa kaula teh bade diculik kaula teh bade di rogahala kaula nuju penaknya eta kapenak kaula teh nuju nyumput di dapur ampun kaula teh ampun kaula teh sieun dikerem 3 tahun bisa digunting biwir. Ampun kaula nun eta masih topik hidayat atuh nya dagas beunang ampun makarnya leh mundur ampun Hapsigrap Purna Dewa Hapsigrap Purna Dewa nafsu kang kagila-gila ya kagila-gila ingkang samya ngalaga gede bohong anjeun panita
Payus aya di wiku teu pantes aya di panita. Maka jeung gede bohong itu anak maneh tadi. Da memang eta teh anak kaula anak kukut. Cenah ngaranna Milanirum lain eta mah si Angel. Ay dibikin syukur anak maneh teh dibikin dipahan ku aing. Lamun geus kieu ancaman moal cicingeun aing bapana. Nya geus kolot aing mah munur sasiku mangedet satunyang beas. Balik salamet teh balik anjeun bakat cilaka aswatama. Kurang ajar sia dibikin anak maneh. Komo bari jeung kitu mengancam ka aing. Hayang nyaho nepi ka mana pangartiannya salajan aing geus kolot. Dibasakakeun piksak kula beraja. Piksak ngucap, sakula pawan, beraja anak memperan jua peroka anak benar tungkar benar. Acim lo titagana. Santan, ayo. Maju. Sanajan geus kolot. Yeah.